gara-gara PK kamari si Umi aya nyeri banyur jadi nyeri sirah ya. Untung kami kamari teh cukur ngimpi euy. Nya anak-anak jadi rupain jadi balangsa kumaha nya. Ya, ngimpi. Kekeh tong di pulungan bedakan kasih ibu bedakan kasih. Astagfirullah itu si Abah kenaon pegawai tekur kitu we teh paculeun ngalayah can sadapeun Pak eling atuh kumaha teh Almi kan kitu we pagadagan teh nyata keur mikiran kamari mi bisa ngimpi keur dipos bisa dibanjur ku Umi. tuh matang teh ulah sok sare sembarangan Kabar teh abah teh nempo pos kaluhur ari pek tunuh abah teh nya dan HSC di nya ari pek ngimpi di naon Pak ngimpi di nomor lain ceroboh ting ngimpi di nomor bora nomor ngimpi jadi gemel bisa yang apal mah abah jeung Umi jadi gemel mulungan aqua si Uneh jeung si Head Obutan nu beuki ieu naon pais kadal jeung beunghar kalagana di mana padang deui pokona mah abah di seblok ting ku caina naon jadi pano dendam lain dendam gitu bah buat inget teh ilapat ke urang sanajan ayeuna sawah lega sadapeun balata urang teh ulah sombong meureun nyaminya ilapat teh meureun yang urang teh saira beunghar teh meureun loba balaga loba nindas kan teu gablegnya pokona mah aya nama urang rubah sikap kitu teh nya rubah amal jaya kurun itu ya kurun coba kurun mah bagikeun sagede peureuk ewang mah apaan keur kue ali kabina-bina kana kue ali pan aya nu ganuan pokona mah aya mah kieu jelema nu warga si Uneh si Obut urang bere pagawean ngarati babarang sakti isukan urang sana kasabah macul naon itu pan macul apa nih jadi horep kieu gawe pokona mah Umi ka grosir ayeuna nyokot belanjaan ya isukan dahar rokok nanaon kopi kurang kudu komplit siap heeh si Uneh ka mana itu udah angeun kayak joko teh gara-gara ringki itu yang perangkakan dengan cucuk asin balangsa hidup tuh buat tulus damai kayak gitu si Obot di imah ayo buka imah si Obot hari itu di tiang karunya di bisi teu gablegeun duit kokorok pan jelema eta balangsana di si Uneh ngan ngaprake ayo wenangan hanyir mereka kestoen nyo aing balangsa teh teh daang masak-masak atuh di imah teh. Assalamualaikum. Salam. Belum juga. Ji. Jalan Ji. Jalan Ji. Bes Pak Haji bes. Iya, su aing we. Sudah. Alhamdulillah. Puntennya. Oh ya, namanya tadi amparan doh. Ini sudah apa tuh? Gitu ayeuna nya. Ya, kieu ning. Aya naon teh? Kieu teh, jeung Ubud. Paji teh aya perlu teh. Kumaha anjing aya damel teh. Nyata kieu we teh. Ji euy. Oh gawe teh nganggur we mah poe kieu. Nganggur wae atuh. Gawe isukan di Pak Haji rek. Aya naon? Pokona mah mau pacul. Ya. Bisa mah ngagaruan singkal naon deh. Aya mending nawa? Mending aya mun lah. Sugan. Pak Haji rek neangan lah mending nama. Wae lah. Macul ya, Ridho kumaha macul di sawah Pak Haji. Nya nu sisi wahangan Den. Lega. Siap lah. Panjang barada gotakna. Ayo ngomong-ngomong ji daharna ngeunah teu. Teu apal Pak Haji. Apal eta gede ka Haji mah lah jeung mau beunghar pasti wae gitu. Ya atuh. Pokona hayang naon sok request ya ina.
Asli ji lamun daharna jeung nu ngeunah urang semangat wae urang mah gawe mah. Pasti ngeunah sok enon. Daging sapi, Taruh kari itu Daging ngeunah. daging ayam, Heeh. kai sekadal. Ih apa terasa kurang nih. Iya tuh aja teh. Eta nu kitu we pokona mah. Apa dengan pemanikannya jeung ne? Hmm. Cukup mi oge sok ngaran we kadal di sawah ngadapang we. Apang kurang dititah teh ji. Oh, pantes apa favorit? Oh deungeuna teh da teh cowok uyah Ya, pokoknya mah isukan jigar aya kadal oge. Wah, Siap, isukan. mantap lah. Isuk-isuk urang ka itu tuh. Bae. Heeh. Bisa rek nyamber ka Pak Haji bae atau rek langsung di sawah. Wah teh. langsung wae. Pokoknya namanya isukan isu keneh nu bisa mah di salat subuh teh jius hari itu ka sawah. Ya, ini Tasan subuh. heeh. Ngajak dulu tuh tadi macul eta. Degekeun kuncina Pak Haji Beunghar teh. Rajin teh pangkal kaya eta saking kurajina subuh keneh sajius ka sawah. Siap. Haji teh kita ajong lah sampean. Siap. Kuek-kuek oge. Nah, pokoknya gitunya. Dia Bae nulis urang unggul kawena sorangan. Pamajikan mah karunya nganggur atuh. ajak. Medobonya Mun bisa mah bayarna. yuhu atuh. Ora gede mun bisa mah saha we ajakan. Siap. Karena teh beres. Siap. Siga masih jauh nih. Ngejo ge cowok uyah itu tuh tulus da si une eueuh atuh. Usul aja. Kayak lain iya ya kok. Ya terus siapnya. Nah, gitu aja. Siap ji. Kade. Isukan. Kade ya. Heeh. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kata si Haji Beunghar merek udud kudu kuntung. Bae cengkeh di udud oge nih. Tapi bunga oge aing euy. Sukandang jeung daging jeung si uneh. Kuli-kuli oge ah. Si uneh tuh ngeliat maya asakeun ketika dibalatakeun kieu mah cek aing mah asakan ya. Mere kulit macul teh kaberangan dewe geus ngamuk we. Aja aku maya. Mana nih karen jelema ieu mah. Nih. Nih buru nih berang nih. Nih buru nih. Berang nih. Mau gogoroan aing keur HS ge gogoroan naon. Nah, kaberangan mah dek kelima macul teh seteu teh aku. Gayam heula ta eta gayam. Engke dahar mah di ditu da. Siapa teh aing ngalah capek-capek ibu jantung dia balatakeun ya kan. Da eta mah ieu mulai hakaneun jelema teu as. Ya, bawa mana bawa Kan galang. kieu. Mana bawa galang urang mah cuang. Kan main gajina main dogo. Teuh ieu. Mana diajak aku mah bener aja oge. Nah, dia mah pelit gitu. Ayo lah. Anjir ieu mah kaberangan yang bakal teh ngamuk aja aku. Amarah. Nah, itu nu macul teh. Ai si obot kurang denger kumaha nya. Jelema teh kumaha obot si anjing teh. Rek aju kumaha atuh hirup kitu mah. Dibere pigaweun maremble. Jiga nama harees keneh da jelema sangsara mah sok. Nara black. Bari HS. Mantak mal maju-maju hirupna teh. HS we digedekeun. Usaha Dul. Si Umi ditingkap mana? Aing nganteran ge. Punya sena di saruana. Tampal gitu aing lapar yang ngejo. Ayo lah. Biro. Wow. Alhamdulillah nepi ini ke sawah. Abah kalau kasih dendang gitu. Kayak kita saung terek runtuh di angin geber. Umi. Terus naon Mi? Kumaha teh gawe teh? Cuma kumaha Umi ngalilakeun tuh, nu gawe lagi semarantong deui. Tinggalikeun. Astagfirullahaladzim. Can datang, nu gawe lagi si Ubud jadi si Uneh mah. Tara bare. Saung teh rek runtuh. Ah, teh. Heeh. Iya ini yang aja Mi. Gitu we dahar yeuh. Dahar.
maneh Ji. Jangan ngebut. Dahar. Geus daang di wae nya. Ini iro. Kita Mama ya, neh. nyatu. Ya ampun Ji ka berangan euy. Aku darah gena, geus kesel Ini si One ieu tengah gajikan gitu lah. Kemana pegawaian teh Ji? Urang langsung dahar, Rang. Kayak dahar gitu. Dahar. Kayak Dahar teh cenah. enggak tuh ada gula ah. Terus gawe karena dahar Urang teh. Yo semua daging sapi yo. Urang gawe heula nya. Yuk gawe heula nih. Semangat lah. Gawe teh pocan biaya. Cuy sok berukeun. Jangan bot. Kalah dangguan. Kira. Ji rek mere dahar. Gawe heula tuh. Hanya gawe dahar. Anji, naon? Iya jangan bot. Nah kali laker itu udah kadieuna. Berang teuing. Puringna tadi si bawa kali itu abet kuno ieu na hanya nyatu cenah. Ya terus kumaha tuh? Wah beulina kumaha ya? Mana muningna? Naon ulah kilik, Bok? Nah ulah kali kadinya. Ieu we lah, ieu we. Disanggepeun wah. Oh, deui tanah-tanah ge ieu mah. Nah itu kan burung. Oh, tuh kembae. Me menang duit Buru le. gede bayaranna. Heeh. Aturan rek kali lipat Ji. Ah. Tuh di itu tahan nama. Lain sangu agean sangu. Ini atuh. Daging. Heeh. Maneh teh serius teh jeung si otok teh. Udah orang mah serius nih gitu gini. Orang teh sama dek diputuskeun ngan karunya. Maneh jeung si Pudin kumaha? Urang mah dek tuluy we jeung si Pudin mah da setia. Si otok mah bolok kok gini. Oh heueuh atuh da ningan penik jaba si eta mah geuleuh urang geuning ngalina. Heueuh. Irung oge geuning jiga bangku nyadu. Heeh, geuleuh. Geus wae nama yeuh urang luneun, urang nyamper teh sarinem. Ayo yuk. Kumaha nih nu kieu? Oh inget tembung. Oh, eta kongkorongkeun ka maneh. Heeh, sok. Kain asli mana teh enggak ke pemajikan gan Duit. ieu. Duit kajina mah duit. Anjir. Mana ge bahagia ya duit mah. Ayo kita. Yo. Kurang-kurangnya. Trip dah. Oh, sok gancang. Mana? Yo, bener, ya mana? Bener mana? Hus. Bener mana? Ngantuk mana? Hus. Duit kita barang, kita poting. Sik. Ini. Hus. Nih, tidur, siapa nih? Ayo, ayo, nih. Maneh teh meuni loba kutu empus. Karamani beureunan. Aya teh nya si tetehna cing urang cobaan mah yeuh urang sabar. Naon barudak? Ayo orang bener. Mundur naon? Antanan. Tutut naon we atuh? Pan halodo itu nya rek ayaan kumaha ari marane. Ayaan teh hayu. Tuh kela pedagangannya rek nyokot cetok panas. Wah, dagoan. Yuk itu di mana ban? Entog tapi nanya. Nah. Oke, rek nelpon heula sarboga atunya. Nya sok Dagoan heula sagedeung. ya tos lagi. Pan lah rek nelpon heula si sarboga. Kan si eta mah beuki tutut deui. Urang sakalian mundur tutut. Nah itu ayah si Sarina menelpon. Halo? Halo? Sarboga? Ayah naon? Rek milu moal maneh. Ka mana? Urang mundur ka sawah hayu. Hayu atuh tungan we di dinya nya. Heuh. Yuk. Heeh. Ayo ah.
Atuh ditutungguan tita tadi ya urang udah. Bener naon? Ngalah tutut. Jangke si obot jeung si Uning mah agihan huluna we ungkul miskin mah. Nya. Jeung uyah tah sasakeun sanggup sacomot. Teman. Bare ningali itu Umi. Urang bari ngahayal masa lalu nih. Baheula pas Abah keur bobogohan jeung Umi. Parodi banget. Tahun 80-an, 85. Tahun 85-an. Udah. Iya, kalian. Me, Ini pemandangan banyak. Indah kieu. oh cek atuh saja. Oh, Iroh ket berat Iroh. Si Iroh mah nangkeupna atuh ulah hanap teuing aing getek Iroh. Si tor balik. Hanut teu wareg tadi. Oh, cerog ting urang dibawa ulin teh mane mah ka dibawa abuh teh. Nyarekan apa urang? Nya saha Abah mana saha? Si Abah mah malah naon moal. Asak bura-bura. Si aku mah buru-buru era aku batur. Bener. Iroh. Tuh ke bebek Iroh bedah. Testemen 3 bulan ya mah gara-gara bahasa jeung si Ako siga nama dapat hama keur sakali bari jam 8 di munya jadi aing percuma hirup ge teh kajelang aing teh dia di jembatan aing. Oh no. Anjing itu sih kak lemah goblok itu mereka mau diri boleh tolongan kok anjing itu kan kunaon ari mana ieu mungkin yang dek bunuh diri atuh coroboh ti situ boga iman ting teh aing mah jadi reueuh tuh bieu bentang banting bae rusuh kitu dek ngajahitan pare dia balik deui ka dieu Frustasi ceu aduh. frustasi kunaon eta Ieu temen geus 3 bulan ku si Ako dina kebon Ali Musa. Teuing jadi meureunna teuing kumaha. mana mah kudu gimreung atuh korek dikorek sakitu ge beda kebon Ali Musa malah jadi paling jadi hileut kehet hileut jengkal yang kudu reueuh kena bunuh diri atuh dia urang direjengan di saung itu kutujuan tah yang bunuh diri eling kita eling ieu mah ulah digugurkeun itu teh moali ayo samperkeun jeung aing lalakina Ieu atuh cek buru salahkeun motorna. Koh. Nek naon eureun di dieu? Tinggal atuh. Kan urang mah hayang ngabaso. Kayak ngebasuna lah. Mana yang ayeuna Kewe anu urang nongkrong. pantes lapar. Lapar we ya. Lapar. Teuing kana. Anu urang Lapan canda harti mah teh. udah gegian dina bisa-bisaan. Kan mesra-mesraan mah dah. Urang nunjukeun semangat. Urang nunjukeun kemesraan urang ka batur bahwa urang teh bahagia. Oke, Beb. Siap mah. Aduh aku. Udah eta na asup bijina, Cek. Buku aing siksa. Bebeb iyo. Bebeb. Apa? Oh sayang. Kadi atuh bebeb di dia tah. Di dia. Ada apa tuh aku? Tingali Beb. Dian tuh. Mana. Terus
ditinggali bulan indah gitunya. Beb aku, Apa sayang? dari bebek aku baong. Om. Bulan Bulan itu indah. teh matahari bebek aku. Gini iro sugan tuh bulan cing ning iya bulan apa indahnya bulan tak seindah wajahmu manis madu tak semanis Aku ih. lain aing orang suneh mah lain aing lain orang suneh mah lain Naon? umi Lain aing naon itu teh? teu naon hayal Lain aing naon itu keren si ureh naon? Bobo abah ngaranna si ureh. Aronuhan di sandi ronuhan mun bobogohan ge jeung umi mah nya sureh ronuhna sok aneh teh kan Pokoknya mah bieu abah ngaranna nyebut-nyebut si ureh. bodoh rek percaya kumal oge indemina ke henteu abah mah teu karunahan si uneh Si ureh na paling sok. ngatrek diontrok ke si uneh itu si uneh mah mantan aing Ada hubungannya si abah. Sampai karena aing kasuat-suat ke. Oh pernah di kebun eri ngantu jadi. Anjir, si Une dia belekok na kebun eueuh ku si Ako. Udah aing tuli di si Ako di Maru. Itu si Ogut kunaon anjing. Modal aing katepuhan sieun si tanggala. Duit itu bukan duit. Itu si Une. Salah kirek pae kalau ke mabur. Aku mah teh jelema teh. Kala tutut di sawah. Karek mah jadi pare teh. Tutut anyar melah kamari. Sedialaan di wae. Mending kana udah gunung ngalah tutut. Paling teuing si Une mah lokal adi tutut menang karek menang belah kamari. Isi di ala adi wae cabar ruksa kita kena pare aduh aing